Selamat pagi Mang. Nah, ketemu lagi bersama saya si ganteng saudara saya. Si saudara saya. Nah, saya punya ceritanya. Saya punya beberapa akun di setiap aplikasi YouTube, IG, Facebook, terus TikTok. Nah, di setiap aplikasi eta aya akun urangannya. Nah, di setiap postingan pasti aya anu komen muji, ngaledek, ngahina, What? nyengserikeun jeung nu lain-lain. Emang kritik jeung saran mah geus karuh loba. Ya. Ya, ini orang mengomentari ngahinanya. Nah, di beberapa non di salah sahiji aplikasi aya nu komen kieu Mang. Cenah sing bener cenah nyieun tutorial teh cenah. Tah kitu Mang. Padahal bener nyieun tutorial urang. Teu ngabohong urang mah. Nyieun tutorial kitu sapanga bisa urang we kitu. Tak urang teh disensirikeun Mang. Lain disensirikeun seuri we urang mah. Da ayeuna percuma kurang dijelaskeun ge. Moal asup pang gitu ya. Kanu teu resep mah moal asup si sang kumaha benerna oge caritaan urang. Kanu teu resep mah moal asup Mang. Asup tina ceulik atuh kaluar tinu kenca Mang. Ya gitu Mang. Ai anu teu resepkeun mah gitu Mang. Jadi seuri we urang mah Mang, seuri kitu tah. Walaupun bebuntuan hiji. Dua. Tah gitu Mang nya. Jadi seuri we Mang erek dipuji, erek dihina, erek dicaci kumaha we seuri we urang mah. Da percuma kurang dijelaskeun oge moal asup Mang. Tah komo deui aya nu nyungsirikeun mah urang leuwih seuri deui Mang kadang-kadang kieu Mang. Jadi lamun misalna urang menghadapi jelema gelo, urang oge kudu leuwih gelo Mang. Tah gitu Mang ya. Mudah-mudahan jadi pelajarannya eta carita urang sakitu dan terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan menghibur juga ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa Mang, kopi habis. Oke Mang.